Kemana dia kamari? Paling siaran, oh di balik deh, pelongo. Beh, kemari sucok nipu aing. Omongan untuk mau merokok, tapi tidak datang-datang baik. Ih mau doang, kudu diberi pelajaran gua yang merenan sucok. Biar aing. Aduh, aing ya awak nyeri bae ti kamari. Gara-gara digugugan ku budak itu. Awas ieu ku aing tabudak lempang ge mah dijieun bakwan ku aing, rasa karedok, rasa mie ayam bawang. Geura bae ku aing pokona mah lempang ge. Moal modar eta budak ku aing. Harudang, panas kieu. Jirok. Leuweung, sepi amat. Ada aing kunanya. Leuweung, sepi meureun. Hayang rame mah tuh di kuburan, bae ngadi tuh. Kolongo dia. Aing mau desa ieu. Ieu jelema. Ku menangis, wow. Bayangkanmu, aduh, jarenuh kieu euy. Nek ulin jak kudu make masker. Jak puguh aing mah teu baretah tala make masker. Abab na bau, sementara teh mah. Gara corona ieu kabeh ge. PSBB diperpanjang. Kabehan kudu make masker di mana ge. Kapankah engkau pergi wahai virus corona? Aku sudah rindu pada kekasih pujaan hatiku yang sudah lama aku tak bertemu dengannya. Lebay amat aing kuarinya. Sateng ka mananya? Tumben bisa menempel bajang aing. Bagaikan papan atas awan. Papan atas awan. Kieu mah. Geus main telepon mah ku aing ieu. Halo brother. Brother dia. Mana dia ka dia yo? Di Korea aing meeting. Korea heula dia botu. Ka dia kelong yo. Kayak di Sherlock. Oke, siap berangkat. Kebeneran aing sucok. Awas kau yang dia cok. Kamari aing lamun keur pas digebugan ku barudak teh ya, lamun film Indosiar mah nya. Laguna pasti ku menangis. Aduh. Kemana dia kamari? Paling siaran, oh di balik deh, pelongo. Balik aing kamari, digebugan aing ku barudak, di ditutup ngalunjak dia. Bener dia. Jangan mentah percaya na dia mah. Beneran aing mah. Ku aing panggil budak itu nya jin bawa nih kayaknya. Wah nih gitu dia. Henteu sih, tapi nak ku aing lompang gede mah, geura bae budak. Moal modar ku aing. Atuh lah, mal modar. Dia na tuan ieu. Sateng amatnya kiri dia. Hampura airnya kebal. Jalan macet. Jalan mana dia macet? Juga yang dong di kota bae macet. Eta jalan hareup tala loba sireum mani macet euy. Aku mah dia bae lieur aing. Misalnya. Aduh, sising malega ongkoh ya betul ya. Eta budak keunaan dia darinya lah ngacara raplak tuh karo gue. Coba teangkeun. Aduh. Kok aing kumaha carana nya hayang ngalahkeun barudak tapi aing teu bisa gelut. Woi, dade keur naon? Harum Kok dia datang-datang? Cob aing ngadenge. Tenang, aing boga cincin yo. Majan di huruf beban geus moal kudu eleh. Emang dia dikelut jeung saha?
aing lain kelut bisi irah-irah panggil kitu jeung barudak aing supaya ulah sieun deui eta kamar aing kuat gebugan babak belur ditu tuh. Ih, ngelunjak na saya tanya. Yo, kuang dibere batu cincin yang dia. Bener ya kok nuhun konya. Bagus, aing baik heula ya. Oi mol diuk nangtung bae. Siap. Dong pancoran nangtung bae sayang. Teng pindah yuk. Bu di lembar rengit kana aing beak di siuman yo. Ayo. Mul lah di dieu aing mah di dieu mah ngaridaheun hasan hawana. Di dieu yuk. Bener. Ande ni kana aing deui. Oh iya, tuh sebutan dia jadi tonjokan kamari ku ai. Tai banget dia. Turun lah turun. Ara anjing dia, nek naon ya. Bukan di bagisan yuk. Ayo siap dia. Nah, kawan saya ayo mari. Yuk, aing mah aneh kan saya tahu. Kali mau kuatnya. Nyaho aing ge.